alqoma sahabat getol ibadah alqoma teh gering payah terus sakarat alqoma sakarat teh ngagorok jiga jalma tukang mabok langsung dongkap Rasulullah bade ningali alqoma diiring para sahabat ningali sakarat ripu dawuh Kangjeng Rasulullah hi sahabat ki alqoma ucapkan dua syahadat supaya bagja akhirat alqomah teh malah cicing ka Kangjeng kalah muleleng ka Kangjeng siganu pangling balem siga kurang eling jeung Rasul miwarang deui dugi ka tilu balikan ke alqomah teu cicing jiga banget henteu eling dawuh Kangjeng Rasulullah ka istrina ki alqomah buru teangkeun ibuna iya dosa ka ibuna dawuh Kangjeng Rasulullah ka ibuna ki alqomah ibu pek geura terangkeun dosa alqomah babarkeun geura hampura dosana karunya menang siksaan ningali sakarat ripu dek maut menang karipu jawab ibuna alqomah bari nangis sedih payah ku tingkah laku alqomah nu ayeuna jadi robah asana mah ki alqomah ka indung bager jeung dede tapi barang gaduh istri akhlakna kabawa istri nalika di hiji waktos amdi banget butuh artos nyuhunkeun kaki alqomah ditolakna mentah-mentah bari nyarios ki alqomah pun tapan tawai ibu mah hati hancur meuni
sabagda kituna muarek ngahampura keun bae sinakarasa nyeri babalesna siksa mun ibu tengah hampura kana dosa nu jadi putra alkomah arek dibelem memeh asup ke jahanam sahabat kera kumpulkeun sulung garing teras hurungkeun keur malem ki alkomah nebus dosa ka ibuna ibu alkomah ngagorowo ningal putra rek diduruk aduh Kangjeng Rasulullah dihampura ayeuna mah dawuh Kangjeng Rasulullah kanu syarat ki alkomah ibuna tos ngahampura pek ucapkeun syahadat alkomah ngasyahadat nedeleng maca syahadat baring nangis ki alkomah bawaning bakat kubunga aduh sahabat dawuhkeun wasiat kaula amalkeun kade ka indung bapa sing nyaah tong nyia-nyia ibu teh tunggul rahayu surga dina dampal ibu bapa teh tangkal darajat tek bakti ka indung bapa